Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan wilujeng patepang dangu deui sareng Wakumis dina ngagelar ajang dongeng Sunda kalayan ngabantun judul Si Ruyung Kawung. Si Ruyung Kawung karya S. Sukandar. Sumangga wilujeng ngabandungan bagian anu kahiji Si Ruyung Kawung nyangakeun. Berbet hiji budak awewe kira-kira umur 3 tahunan nereleng lumpat ngajauhan golodog imahna bari ngekewek sakeureut goreng daging hayam dada mentokna. Ningalkeun budak lalaki anu umurna kira-kira 7 tahun. Anu eta budak lalaki teh cineluk dina golodog oge bari nyenyekel goreng hulu hayam nu geus mologbog eueuh kulitan lantaran geus beak di daharan. Sari, sok hilian da Sari mah bagur. Si budak lalaki teh bari ngeneng-ngeneng hulu hayamna. Ti tadi manehna ngarenghi ka adina hayang dihilian ku daging dada mentokna. Boga adina anu masih keneh weuteuh. Lantaran tacan di dahar ari lain di lamotan mah ngabarengan beakna sangu sapiring. Embung Sari mah hulu hayam mah toas jenggos oboh kulitan doi. Sari kalah kabeuki ngajauhan. Toas ke di jerona aya poloan Sari pelem geura. Hehe. Sok Sari hilian da bagor. Si budak lalaki teh nu taya lian ngaranna teh Wijana turun tina golodog grek ngudag-ngudag adina. Mong atuh ali daging ayam anu nu aman nu akang mah tuh ieu meuleunan eueuh dagingan. Ngunah geurang ngunah. Montong ditukar-tukar. Ayeuna naon teh? Ti jero dapur aya nu ngagorowok. Horeng Nyi Arum anu harita keur olah-olah pikeun nyampakeun gumilar nu jadi salakina anu tacan ngarongheap keur nguruskeun dagangan areng di Garut. Jana, maneh mah hawak pisan atuh kanu jadi adi teh. Maneh mah hawak pisan atuh Jana. Ayeuna naon teh? Sakitu geus dileuwihkeun teh adi maneh mah piraning oge daging dada mentokna saeutik jeung jangjangna. Nyi Arum kadenge nyarita deui tongoy di dapur keur ngangeun kari hayam. Ari Jana teu nemalan keteuyeub manehna leumpang lalaunan. Geus rada jauh ti imah berebet manehna lumpat ngudag adina. Ari Sari barang mireungeuh lanceuk nang ngudag teh berebet deui manehna lumpat ngajauhan sieun direbut daging hayamna. Mak, ieu geuleuh rek ngalebut daging hayam anu Sari, Mak. Mak, ieu si Aa geuleuh rek ngalebut daging hayam. Moal Sari moal asal minta we Jana saeutik. Asal minta we Jana mah saeutik. Pira oge saeutik atuh kuring mah tuh. Wijana tetep ngudag teu nolih kan gogorobokan. Entong moal dipikeun moal. Entong mak ieu geuleuh ja. Aduh ieu siapa aduh tolong ma tolong
Sari satuluyna ngoceak lantaran ngagorobas kana gawir. Anu satuluyna ngakulutuk kahanap ngagecet kana batu. Taksiran bae bakating ku kasieunnan direbut daging hayamna. Manehna teu awas kana tincakeun. Malu budak leutik atuh. Dicalikeun najong batu anu akhirna tijong colong milepas kana gawir anu sakitu tulung kawingna. Sari ragrag kana gawir ma Sari ragrag kana gawir ma Sari ragrag kana gawir ma Sari ragrag kana gawir. Wijana ngakorawo kainungna bari lewalewe hing bae ceurik. Rewasieun adina kumaha ongnam jeung sieun deui ku inungna puguh pangna labuh teh lantaran diudag-udag ku manehanana. Kumaha jana? Kumaha dedengan teh si Sari ragrag? Kumaha jana ieu teh? Kumaha tuh? Nyi Arum norojol reuwas bari ngajingjing sinuk puguh keur ngangeun atuh. Sari ragrag ma ragrag tu kaditu ma Sari ragrag ma. Aduh, nah tuh kumaneh teh ngan diudag-udag bae. Nyi Arum ngaperbet nyamperkeun red kahanapnya bae Sari teh ngacepat teu usik teu mali kawas anu geus teu nyawaan. Aduh, nah tuh ari sia teh jana mana lenger-lenger teuing kanu jadi adi teh kurang ajar sia mah kapas nu teh nyaah kanu jadi adi-adi maneh atuh sia mah tong nenggeuy mah dateu ka aja jana teh sugan teh moal Sari teh moal ragrag mah kurang ajar sia. Kumaha Sari ma teu anta perah deui ngan pertak bae tarang anakna ditakol ku siwur. Neungeul nu di luar kasadaranana atuh teu anta perah deui ngan pertak bae tarang anakna ditakol ku siwur. Neungeul nu di luar kasadaranana kajurung kurasa anu kacidareuasna mireung anakna nu awewe geus teu empes-empes. Nu disangkana mah digrubagkeun dumeh teu dibere daging hayam. Puguh tadi kadange keur diudag-udagna sugan teh moal katutuluyan nepi ka ngalaman cilaka. Lengerek atuh wijana kapaehan bari beungeutna boloboran ku getih nu ngalay dina tarangna. Dedeg-deg kurobas. Nyi Arum tuturubun ngurus Sari anu masih keneh teu empes-empes. Regeyeng dipangku dibawa ka luhur. Red kawijana geus eueuh tina tempatna. Tinggal urutna bae getih nyakclakan dina taneuh anu bedu garing harita teh. Wijana mah barang inungna keur ngagulang gaper Sari keneh oge dihanap. Bari sasamat melas melis sieunneun nu jadi anak teu katulungan deui manehna mah geus eling deui tina kapaehanana da tadi oge gegedena mah bakating kureuwas neuleug getih nu ngucur tina tarangna. Teu nunggu heula inungna ngarongheap ti hanap berebet bae manehna lumpat tapi sidik lain nguru ka imahna. Teu kanyahoan barang jana lumpat kolebat gayabag celeg nincak taneuh. Red ka budak lalaki hareupeunana keur ngacentul diuk luhureun batu. Tarangna dewol sedengkeun getihna masih keneh merebei. Getih-getih garing ting taramlog dina bajuna. Terus neuteup sakedeung semu heran eta nu ngagayabag teh. Geus kitu pok nu anyar datang teh nanya sorana teu reugeus. Kunaon darang deh odong? Kunaon darang deh odong?
lain otong jana kuring mah lain otong lain sutang sotong jana kuring mah nu taya lian ti Wijana lain nimalan pananya tapi kalah ka ngabejakeun ngaran pikirna da cenah manehna mah lain si otong. Oh jana manehna nanya deui tarang nak ngeradak keruung bangun aya anu keur dipikiran. Asa geus ngadenge ngaran gitu deh baheula. Oh nya memang ngaranna si Gumilar cek rentes hatena anu teu kedal. Kunaon anu darang de labu? Labu darang de? Ada de meni balaboran gitu. Manehna neruskeun omongan anak nu tadi katuna lantaran dipake mikir heula. Kumaha ditonggol kuring de kumaha ditonggol ieu teh. Wijana nemalan sabalakana. Oh. Nah, boga inung de galak. Bangor barunya maneh deh. Madak inung maneh galak gitu nepikan nongol demi kabaraboran ku geti. Wijana teu nemalan manehna kalah katungkul bari ngusap-ngusap getih anu masih keneh merebay mapai pipina. Ngerasa heran oge neuleuh aki-aki leungeun katuhuna kengkong tapi katempona masih keneh jag-jag naker sarta teu kanyahoan ti mana datangna jol-jol ceg hareupeunana. Barunya itu kadia urang ubaran. Urang ubaran ku aki tong. Lain sotong jana ngaran kuring mah jana. Sotong deui jana ngaran kuring mah jana. Jana lain otong. Jana lain jana. Lain jana Wijana. Oh jananya si aki-aki teh ngusiwel kana pesakna ngaluarkeun ples leutik dieusi bubuk-bubuk bodas sarupa aci pruluk-pruluk diubarkeun kana tarang Wijana. Saterusna eta bubuk bodas teh dipurulukeun diubarkeun kana tarang Wijana. Ari lemur cicabar teh jauh keneh na. Sanggeus ngubaran si aki-aki teh nanya. Itu lemur cicabar mah. Wijana nemalan ponok bari nunjuk ka lebak temong parentul suhunan imah. Maneh didinya deui lemur teh. Wijana ungeuk tapi panonna mah tacan leupas. Terus netep sunan-sunan imah ingetin ka adina nu tadi ngagubrag kana gawir rek balik teu wani lantaran sieun disiksa deui ku indungna. Ke nyaho kangaran Gumilar? Cing akina nyakun nyaho kangaran Gumilar. Si aki-aki terus tarete. Ari Wijana teu nemalan manehna kalah kamelong we ka si aki teh. Kaget oge dumeh ieu aki-aki teu wawuh teh bet nanyakeun bapana. Oh, eueuh keur kadayo. Wijana kalah ka nemalan lain-lain. Memang teu salah bapana teh keur eueuh ti imahna. Percuma di tangan oge adunya. Mun gitu mah. Si aki-aki teh ngagreneng sorangan. Nyarita ka dirina sorangan, ret deui ka Wijana anu keur tungkul bari ngoer-ngoer taneuh ku curugna.
Sabrehan oge geus kajudi yen ieu budak teh ngabogaan susunan anggota badan anu kacida hadena. Dadana lebar, leungeun jeung sukuna parigel, waroweg, panonna seukeut sedang dua halisna gomplok ku bulu anu lestreng hideung. Alusna teh keuretan beungeutna ngalaka indung damun seug ngalaka bapana mah tangtu geus kateguh yen ieu budak teh anakna Gumilar anu kumanehna rek didatangan. Lain gara balik atuh Jana, indung bapak muruneangan sigana mah. Moal balik. Nah, moal balik itu? Hah? Nah kunaon maka jeung mung balik? Hah? Sion disiksa ku emak. Sion disiksa ku si emak kuring teh Aki. Si Aki teh teu ngomong deui. Ayeuna mah manehna kalah neuteup bangun moho. Teu pupuguh jorojoy bae timbul pikiran lain-lain. Jadi moal baliknya maneh deh, moal balik ya deh. Hah? Moal balik? Moal, uing mah moal balik. Deka mana tuh? Deka Aki di Nangkapait. Di Nangkapait? Nya, Aki kuring mah di Nangkapait. Lain di dieu. Deka Aki sieun kumaha lamun balik ka imah mambung uing deh. Ki tulungan ki uing deka dinya bae lah dak uing apa jalanan uing oge deka Nangkapait. Jadi dek Nangkapait? Oh, lemur Aki mana di Nangkapait? Nya. Ayo atuh urang bareng. Dak yoga rek Nangkapait. Kod urang akor supaya gancang geura. Si Aki teh bari ngasongkeun tongongna. Ari Wijana teu panjang mikir deui, gegedena mah percaya kana omonganana si Aki. Oge sangkaanana mah ieu teh jalma bager. Tadi oge kapan geus kanyahoan make daek ngubaran sagala rupa. Kecelak bae Wijana nangkod kana tonggong diakod ku si Aki bangun hampang ngeunaker. Memang enya rurupaanana mah siga aki-aki, tapi sanyana mah tacan kolot-kolot teuing mun dibandingkeun jeung Pa Asmita akina mah. Akina Wijana mah masih keneh kolot Pa Asmita. Bakating genah ngahenen dina tonggong si Aki, katang mah angin ngahiliwir teu beda tinu ngahihidan. Teu karasa deui reup we Wijana peureum anu saterusna nyegrek-kerek dina tonggong si Aki, saeutik oge manehna teu nyahoeun yen aki-aki anu ngakod teh kebatu mampahna geus jauh ti Nangkapait. Ari Gumilar mah harita teh keur ngarekuh we nanyak geus liwat sadahurip balikna ka lembur rada leuir lantaran tadi teh nyimpang heula ka indung bapana. Sajabana tingadon nginum heula dumeh ngarasa hanaang. Oge bebeja ka bapana yen ladang areng teh tacan katampa kabeh lantaran kabeneran keur kosong duit cenah. Isuk atau pageto mun teu dicokot ka Garut tangtu bakal dianterkeun ka Nangkapait. Baheula teh ti saprakna kawin teu lila deui terus bae manehna mah nyaeta pindah ka Garut ka Cicapar, tepatna mah ngeusian imah akina nyaeta Mang Salhapi. Ari usahana mimitina mah mimilu kanu jadi bapa nyaeta jual beli areng. Geus ngareti sarta geus bisa jalan sorangan, cul bae sina macakal sorangan. Malah lila-lila mah Pa Asmita teh geus tara pipilueun deui buar biur ngirimkeun daganganana, cukup ku Gumilar bae sorangan. Tapi ari anu meulianana mah di Nangkapait mah tetep we Pa Asmita.
Gumilar ukur ngajual nawungkul. Nincak tahun kedua titas kawin gebrol Nyi Arum ngalahirkeun anak lalaki di ngaranan Wijana. Itung-itung pangeling-eling kana ngaran manehna Panglani ti Aki Kukutna. Nyaeta Aki Dekong. 4 tahun ti harita rada carang oge gebrol deui ngalahirkeun anak awewe nya di ngaranan Sariningsih. Sari tina nyari da puguh budak teh geulis tur rancunit. Ari Ningsih minangka nginjem ngaran bibina. Nyiningsih bojona Arman dipake ngaran budak soteh lantaran baheula waktu Gumilar mimiti nincak dewasa pangheulana wawuh jeung mojang teh kapan jeung Nyiningsih di Cipacing. Datang ka lemur kasampak teh Nyi Arum keur kokotetengan neangan Wijana. Lantaran tisaprakna tadi ditakol teh tarangna budak teh terus ngiles teu kadenge sora-sorana acan. Ari Nyi Sari keur dilalahun we ku uyutna nyaeta Aki Empi nu katempona ayeuna geus kolot pisan ngan henteu we bongkok mah tapi ari buukna mah geus camut-mut bodas kabeh. Huntu-huntuna geus pamitan kabeh taya nu tinggalkeun hiji-hiji acan alias geus lemong teh. Kakara oge ngarongheap ngadeuketan budak teh geus rangah hayangeun di pangku. Nerjal cina lakunan uyutna kalacat Gumilar kana golodog kerewek bae budak teh di pangku celengok diciuman deudeuhna keranan. Bapak geus datang Bapak ya abdi cari Bapak. Nya sok geulis. Kumaha ieu teh? Nu geulis teh? Aya cari mah aya tadi euloy jeung si Aa tadi. Euloy pelebut daging ayam. Cari jadi weh diguling cari. Ngan si Aa jana ka mana ayeuna apa geuning teu aya. Nya ka mana atuh nya gelisnya? Nyi Arum nu tadi panggih di jalan keur neangan Wijana sarta nu terus nuturkeun ka salakina ngajanteng keneh di buruan bari teu boleh tumpa tempo. Tadi mah mani mata kreuwas si Nyai teh. Ngagurubas, ngagubraga nagawir ka paehrana oge lila naker yo. Ngagurubaga nagawir kapayahanana oge lada lila naker yo. Aki Empi ngabejaan Gumilar. Loh, muhun cenah. Tadi jujung ngawartosan ki mung ari janana janten ngiles ieu teh duka ka mana dipilari ti tadi ku indungna teu acan kapena keneh geuningan. Walon Gumilar bari ngareret ka pamajikanana. Tanyakeun ka babaturanana atuh Jum. Bisi milu ulin ka barudak geledek geura. Parantos eta oge namung sadayana oge teu tarerangeun Kang. Engko da babaturanana mah araya geuningan di dieu ngan ari si Jana ka mana budak teh. Aduh, aya wae atuh ieu mah gara-gara ciri udag jeung adina ieu teh jadi eueuh manehanana. Nyi Arum nemalan kawas anu geus beak dengkak. Encik atuh sakali deui sugana ayeuna mah aya geura ka ditu. Gumilar ngajurungkeun asa teu percaya piraku make eueuh sagala. Gelis, naon nu nyeri teh Neng? Nu? Naon nu gelis nu nyeri teh ieu? Iyo cari mah iyo nyeri teh yo. Oh, sirah yo. Ulah dilawanan atuh. Ulah dilawanan nu jadi lanceuk teh. Jenah mah da lenger naker atuh geuningan. Gumilar kawas anu mang menangkeun. Saanya nama nyomok supaya Sari ulah nepi ka kanyerian.
Jana anu heuleui teh apa ngalebut daging ayam anu sali. Budak teh laporan yen diri manehna mah teu salah nya, tapi sari kudu ngelehan maneh. Mun keukeuh jana ngaheureuyan bae lumpat bae ka emak nya. Teu lila kurunyung Nyi Arum geus balik deui tapi lengoh. Wijana mah teu kabawa. Pasamon Nyi Arum tembong nguyung babakuna mah sieun anakna kumaha onam mangkaning tadi kapan tarangna ditakol ku siwur nepi ka baloboran ku getih. Kumaha Jum? Dana teh aya? Teu aya Kang. Ditataroskeun oge luput teu aya nu terangeun. Ya ka mana atuh bedak teh aduh. Nyi Arum riukna siga anu rek sahinghingeun ceurik. Hariwang budak teh bisi luasan bakat tingku ngarasa sieun. Heug budak teh mangpet jauh leuheung mun ngadatangan ka akina ka nangka pait, leuheung lamun ngadatangan ka akina ka nangka pait kumaha mun terus lunta sakaparan-paran ku sieun-sieun mah piraku we make teu luas atuh. Diteungel merenya budak teh mana teu daekeun balik oge. Rumaos Kang ditakol tarangna. Rumaos kalepasan. Saha anu teu reuas atuh Kang si Nyai teh dugi ka tempes-empes nu manawi teh tadi teh moal tiasa katulungan deui atuh. Ditakol kunaon? Ku siwur. Getihan. Muhun atuh getihan baloboran ku getih mun ngaraosan madat asa teu tarik. Yah. Ada naon deh. Piraku teu tarik nepi ka baloboran ku getih atuh. Mana kitu ge tarik meureunnan. Ayeuna naon teh bet kawas dayang sumbi wa. Kawas dayang sumbi wae atuh ieu mah. Kesangkuriang. Kumaha Kang? Nya kawas dayang sumbi. Kupingan teh nyebat dayang ka Jujum. Nyi Arum nyaritana rada sewot, ngarasa teu ngeunah kudu jadi salaki disebut dayang. Lain dayang lonte, yeuh lain dayang lonte. Ieu Jujum. Saperti Nyi Putri dayang sumbi nakol ku sinu kana sirahna sangkuriang. Geuning dina dongeng piraku Jujum teu terang apan kitu lalakona geuningan dayang sumbi ka sangkuriang teh. Bet kalah lucon Kang mah atuh ka mana milarian si Ujang. Mangkaning ieu teh tos nyedek kasontenakeun atuh Kang. Di mana tadi ditakolna teh Jung? Nah, di mana tadi ditakolna Jung? Itu di sisi gawir Kang. Keun kungkang rek diteangannya moal ka mana sigana mah paling oge nyumput meureunnan sigana mah. Bari leos kumilar ka sisi gawir ret nempo getih garing ucrat-acret dina taneuh. Lain lalaunan sigana mana kolna. Pamajikan teh ieu mah nirikana getihna mah. Nah, atuh arinya Jujum teh mana sasangkleng pisan. Kawas lain ka anak bae ieu mah yeuh. Gumilar gagleneng dina jero hatena. Heug getih nu ucrat-acret teh dititenan. Puguh ngeclak kana taneuh garing atuh atra naker tapakna. Terus marapat ka sisi kebon. Gumilar terus nuturkeun tapak getih-getih anu tadi nyaclakan. Rada kaget oge lantaran ngeclakna getih teh kalah beuki ngajauhan. Ti lemurna anu ngajauhan. Rada kaget oge lantaran ngeclakna getih teh kalah beuki ngajauhan ti lemurna. Anu saterusna anjog ka pasir kebon manehanana. Ayeuna mah nyaclakna getih teh geus teu katempo deui tapi tapak suku anakna natrat puguh tanah tara kasaba ku jelema ari lain anu rek barang ala mah. Anjog kana batu urut tadi wijana diuk tapak suku teh leungit. Breh taneuh deukeut batu teh raca tapak ngoeran. Batu teh kabireungeuh lamedong harita teh ku getih garing.
kawasna bae tepak tina leungeun atawa memang dihaja disusutkeun kana batu. Jana, Jan, Nana, Jan, Jana. Gumilar gegerowan, panyangkana pasti anakna teh nyumput di palbahdinya. Jana, iya abah yo, balik Jang, balik Jan, Jana. Teu naon sari imah aya di imah. Hayo balik Jang, balik. Iya abah yo. Gumilar gegerowan deui. Bari panon mahrut red kaditu kadieu nempoan tapi lebeng anakna tayane malan. Jan, kemana ibu dak teh? Aduh, aya wae mah da eta indungna tunu kitu patut mah. Aduh, la ilaha illallah astagfirullahaladzim. Jan, Jana, iya abah Jang, balik Jang, balik. Jan, Jana. Red gumilar kena deket sisi kamalir kebon. Taneuhna rada ledug. Ari diilikan teh sidik tapak suku kolot tur anyar keneh pisan. Red deui kena deket batu. Ari ditelak-telak mah kaciri aya tapak suku sidik ieu mah tapak anakna. Ngan rada heran teh. Lempenganana bet ngajurus kana ledug tapak suku kolot tapi kawas anu nyamperkeun. Terus deui di titenan tapak suku anakna mah eueuh deui. Ngan tapak suku kolot terus marapat kalebak belah ti kenca. Teu panjang mikir deui terus bae tapak suku teh dituturkeun. Geus cop dina hatena moal salah deui tangtu anakna teh aya anu mawa. Tapi lila-lila mah tapak suku teh ngaleungit. Lantaran satuluina jajalaneun teh ngajejemrung pinuh ku jukut puguh kalebah dinya mah tara pisan kasaba ku jelema. Jana, Jan, di mana Jang? Di mana? Iya abah yo. Ka dieu Jang. Hayu urang balik. Jan, Jana, Jana. Jan, Jana. Gumilar ngakorowok sugan bae anakna tacan lengkah tacan ingkah jauh. Tapi lebeng taya anu nemalan. Jana. Jana. Jan. Ka dieu hayu urang balik Jang. Ayo. Geus kitu mah deureg-deug bae manehna lumpat meleteng kalebak anjog ka jalan ronaan. Kalebak kasedah hurip sedeng katongoh kalembur manehanana. Mali kalebak sugan aya rentang-rentang jalma tapi luput eueuh saurang-urang acan. Kawasna ti saprak manehna ngaliwat tadi teh memang eueuh deui jalma anu ngulampreng. Geus karuhan eueuh maleos bae manehna nonggoh. Sugan bae anakna teh geus nyampak di imah. Perkara boga sangkaan dibawa ku batur mah ipis pisan manehna percaya kana watek nu jadi anakna moal gampang-gampang beunang diolok ku batur. Datang ka imahna kacida kagetna Gumilar teh lantaran budak teh tacan keneh balik. Kasampak pamajikan jeung akina keuting hariul ngadago-dago manehanana malah tatanggana oge keuting rariung narempok lantaran ngadenge gujudna cenah wijana keur pada nareangan. Geus tetela budak teh tacan datang keneh katurug-turug poe geus mimiti nyedek ka burit. Teu ngurus di kacape sarta beuteung lapar menta eusi puguhungan kakerasa sarap tadi isuk-isuk. Belenyeng dewe Gumilar ini deui maksudna rek kanangka pait sugan bae anakna teh kabur ka akina. Tapi tetela dinangka pait oge eueuh alias subung teh nya teu wudu atuh Pa Asmita jeung Ma Esih teh jadi kababawa gempeur malah antukna mah make nganaha-naha sagala ka Gumilar. Pang-pangna mah ngarasa keheul ka minantuna nyaeta Nyi Arum asana teh hampang teuing leungeun gampang neungeul kanu jadi budak.
Dinangka pahitna Gumilar teu lila geus karuhan eueuh mah leos bae manehanana balik deui ka Cicapar. Kalawan dibarengan ku Pak Asmita anu maksudna rek milu neangan jadi incu gede sangkaanana yen budak teh tangtu moal jauh ti lembur salaman sulumun dinusuni lantaran rek balik ka imah seuneun disiksa ku inung bapana dumeh nyelakakeun kanu jadi adina nyaeta Nyi Sari teh. Puguh we datang ka imahna geus poek, tatangga-tatanggana masih keneh ting rariung malah sawareh mah keur ngabantuan neangan bari pasang obor. Ari Nyi Arum barang ret mireng salakina balik nangan kadua mitohana. Teu anta perah deui korowok bae ngadengek balik kumambang sasamat kawijana. Jana, anak emak Jana, duh Ujang Kasep, di mana tuh Ujang teh Jang? Kira balik Jang, aduh, mau dinaon kumaha oge, duh Gusti, di mana tuh pun anak teh, di mana tuh Jana? Di mana tuh emak ngerasa dosa Jang? Padahal dari si Nyai teh atuh da teu naon geuning geus di dieu geus di imah deui ari Ujang ka mana Kasep. Aduh. Les bae Nyi Arum teh kapaehan. Rupana bae tina ku babaning kacidang ngarasa nyeri sarta kaduhungna anu pohara ngalakon luas nenggel kanu jadi anak nepi ka tarangna dewol getihna baloboran ngabaseuhan beungeutna harita teh. Cag urang tuna heula kaayaan di imahna Gumilar. Mun keur waktu tadi Gumilar nyusud-nyusud tapak suku anakna. Wijana mah harita geus aya di daerah Gadog. Geus lilir malahan mah. Tacan barang tanya soteh disangkana mah masih keur maju ka Nangka Pait. Sanajan bari heran oge asana teh mana lila-lila teuing tacan nepi keneh bae. Tapi barang manehna mireungeuh situ bagenit nu cairna makplak tinggulilap kasorot ku cahaya ponon poe anu geus jauh mengok ngulon. Kakara Wijana boga rasa yen dirina teh lain dibawa ka Nangka Pait rek ka imah akina. Ku kituna manehna nerejel hayangeun turun tapi si Aki anu ngakodna leuwih ti heula geus ngarti kana galagat. Cekelanana kalah beuki dipageuhan harita teh. Cicing dayu. Sakedeung deui oge nepi yo. Cicing. Rek turun kuring maki Dibawa ka mana ieu teh? Dibawa ka mana ieu teh kuring teh tuh? Kumaha teh Aki teh? Tuh dibawa ka mana teh kuring teh? Rek naon? Cicing we ngunah dia ge diakod. Bodoh maneh mainan naon teh? Lain deh kaki geuning ieu mah. Sotah, rek turun kuring mah rek turun yo. Soton. Di sini jejak sia, ata kita jo suruh teh yo. Ieu ge rek kaki maneh. Ngan dacan nepi we ieu teh. Ke sakodong deui geura. Cicing, tong jalan kieu. Tong kagel punuk sia teh. Cicing, Embung Bah. Abah, ieu geura Abah. Ieu yo. Aya age-age dek nyulik kuring, dek nyulik jana. Bah, tulungan ieu geura Bah. Abah, tulungan. Wijana ngakurowok minta tulung ka bapana. Cicing sia Lendek dihakan ku aing oge. Awas sia lamun ngagorowok deui. Dilelepkeun tah ka situ sia teu sieun. Abah, tulung. Ieu geura jana dek dilelepkeun. Ma.
si Aki rek ngalepkeun ujang yo. Cicing si nanaon teh. Cicing. Sok ngangkot we dek angki maneh yo ge dek kana kapait. Mangga lain kana kapait ieu mah. Kurang ajar ah. Jajak si aku ieu mah.